Aarekan D. Hadir Sundana naon aarekan? Lengkap ya. Ade Rizky. Tapi gak acan di absen. Sadaya. Ya berarti ayeuna teh nihil alhamdulillah sadaya ayeuna ayeuna sehat. Teu aya nu keudangnya. Lakin oke ka payuna mudah-mudahan urang sadaya ka payuna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lamungan di ayeuna pelajaran di sana jantan bapak. Nah, dua pertama lagi ibu tidak lintas aku dikumpulkan tidak mulai kelompok tas kelompok kaulinan barudak ayam kaulinan barudak naon kita ditulis loba sore gampang mudah-mudahan kalau semua materi ujian orang biasa langsung nyaketin diri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pribadi anu religius, pribadi naon dia teh teks naon dia teh di mana hidup sok direm ujian terus sok di sekolah agama di sekolah sok aya tah soalnya pada berjamaahnya jadi intina ujian teh aya dina kagiatan naon tidak biasa ujian tidak terang kumaha dan aspek keterbatasan. Ayah, tilu kami. Ya, tilu empat intinya ayah contoh teks ujian. Oke. Nah, tujuannya sabada hidup ngalaksanakeun pelajaran ujian. Hidup teh bisa ngadiskusikeun fungsi sosial ujian dina kahirupan sapoe. Oke, nalaah ecak jeung kalimat anu aya dina teks ujian anu tos disayeukeun. Pas eta hal anu baris frontal. Kalangkungan naon? Kalangkungan kegiatan diskusi anu kembali jeung teks anu dikatakan hidup nalayan hadir antara pilihan bahasa Indonesia yang tepat sungguh-sungguh tanggung jawab percaya diri dan menghargai pendapat orang lain melalui bahasa yang santun dan religius. Eta saperti yang tadi ya. Puisi bukun ya, terus puisi apa disebut? Puisi bukun nadom. Iya deui. Sholatan komsin wa man kana muta'alliman ada'uhum Hilangkan
pujian teh nyaeta puisi luhur. Aya oge nu tadi nyebut nadong, jeung saha nyebut nadong, saha Akifa, saurnya sang Akifa pujian teh nadong. Ada napi puisi luhur. Nyaeta puisi anu eusina nyokop kana ajaran agama Islam. Karena kemerenya nagerak daya tempo tinggal itu mah sadaya eta ieu geuning naon ngadodoho geuning naon ngadodoho sabaraha pujian teh aya sabaraha jenisna? 5. Nu kahiji nah, hidup cuma ada nu bahasa Sunda ketinggalan. Nah, di dia dirinya akibat di dia opat lima sok mana ada ya yang kompeten mah tapi lebar kerja peserta ini ya sekelompok kan jadi mereka mana nganalisis pujian dumasar karena jenis-jenisnya tadi kan tetap di saat sasarannya ayo bapak sih ngerti ayo pulang sadayanya artinya nah di sini kan aktivitas dan nulis dicatat atau nulis ya
mudah-mudahan materi anu dilugikan ayeuna teh manfaat oge barokah. Kanggo persiapan 2 minggu kapayuna urang baris diajar ujian